Sewargi-wargi, selamat menonton. Urang kasih Denok. Nok! Denok! Denok, nah si Denok kecing wae. Nok! Nok! Denok! Denok, keluar atuh. Aya naon? Kadieu geura aya gosip, kadieu keluar. Bener, sok kadieu. Kalau aku coba cek geudeung ka sok kadinya. Sok kaca. Aduh, aing teh menara resek kieu ya gedung teh. Abdi mah ieu aya naon? Kadieu geura sakeun. Aya gosip panas sok turun da mana naon. Gosip abdi lain. Abdi mah perasaan karangan sakit bae. Sok kadieu mah karena bilang susum. Aya naon? Tapi dia punya asa hareuras perasaan teh naon nya. Ieu teh asa hareuras kieu anger. Si eta mah ari eta kudu susum wae. Sok naon atuh mending amun sok mere nomor mah. Kudu ngerti we atuh naon atuh aya kerja teh kumaha rasana nih ngomong wae teh. Naon? Nah, yang anu tiis-tiis we naon anu aya. Anger, minumnya. Oh, ning tahu. Bener atuh anger. Anger minum mun ka dieu teh. Heeh, sok kan. Dia nok kalakuan dari latihnya geus kuat nih pegahan angkin. Sing atuh geura gancang, geura cai-cai wae ge meh rarese di nok kumaha maneh. Sin, Gusti. Kon? Oi, aya teh kitu. Aya yang minum. Senang mending pergi nyokot cai sakit itu. Udah kudu lempah. Sok ieu ka dieu dari bare aya. Sok bare minum. Sing aya naon atuh sok kela minum heula meh ngeunahnya ka. Aduh, ini alhamdulillah ya noknya cenah cing ule pilih. Hada tis teuing cayeuna yang ngana kuningeuna karena angkin bare itu mah bare minum mah komo ngeunah bising kurang. Tuh dina ember loba karing tanpa sieu mah aneh mah eta mah ngadoja ka urang mahnya. Henteu urang geus ratuh aya naon atuh ieu geura aya gosip nu panak nu horek we eta mah tentang si Lilis naon si Lilis. Lilis mana aya kamari kawin teh ya? Heeh, dengan apa? Aku naon kitu? Mana mah apa? Ya, astagfirullah. Ngomongkeun aing ya. Aing cuma sok ka dieu we. Aya gosip anyar soal si Lilis. Dasar asa anyar, urang pageulana. Tinggal zaman nanti kita gawe HP nanaon teh HP na loba urang mah jadi wae nyaon HP tadi punya sih ayeuna kieu teh urang aya si Lilis nah kunaon aya si Lilis teh apaan si Lilis teh geus jadi randa anu kamari anya kawin teh heeh randa kunaon teh malam pertama mana teh karek oge ngageon terus langsung di luar aya ngubrag eta mah naon ngubrag kulkas emang kulkas di luhur parah gitu eta mah meureunna karek ngaja karek digubradgeul meureun si Lilis teh supaya hayang harta warisanana manehanana teh kitu meureunnan jadi ditinggalkeun jadi nawe pae milik harta manehanana itu meureun gitu. Ya. Si Lilis teh kunaon? Biasa we modal. Heeh, sing ngajakeun teh itu. Tapi mana? Dasar wanita cambuk neraka. Di imah teh nek bau kieu. Nah, udah urang mah geus beres. Astagfirullahaladzim kan aing teh keunaan ieu kan. Astagfirullahaladzim. Beas Allah deuna teh tutung Gusti, mangga nanti si butet teh ngaduk. Astagfirullah. Mun ditutung kieu mangga Allah deui, biasa keur ngaduk. Di si butet astagfirullahaladzim kumaha Gusti? Panas halus kepeungeun halus. Allah, panas ya Allah, panas.
Sekian dan terima kasih. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa subscribe. Thank you.